Lain aja itu sapoe dahar sebelah kali jay. Sapoe 3 kali, Mang. Normal padahal mah nya. Tapi ningletik bae jay. Duka tuh. Buat cacingeun. Henteu, Mang, kok ieu sehat lu. Kuat. Udah teka tempor cacingeun mah jay. Anger we kudu pariksa ka dokter. Teu kosi, Mang. Katempon nu cacingeun mah. Leumpang nage tut huluna heula. Karek awakna. Huluna awakna. Kitu meureun jalma cacingeun mah, Mang. Ajay mah sehat kene kanjat lompat. Nya. Kumaha jay we. Berat. Cik kasaan kopinya saeutik. Ulah, mana yang mah tetanus anjir. Gitu. Saeutik we ya. Payang lesangan ti koron ini pahang udud ngopi henteu. Yang lesang mah tuh tinjuh mama lemon. Umur nggak mudah aing. Bae we atuh saeutik mesti. Lain berat. Urang masih kene penasaran itu cerita Tangkuban Parahu nih. Geus tok kudu bake jeung ngabahas Tangkuban Parahu. Kamari ge anjir musingkeun piraku Tangkuban Parahu cenah anjir muncangkeun nang karak. Geus tok kudu anjing bisi tinggang ku aing ye. Aing mah beda deui berat. Kan sakakalana teh cenahnya di talapung tak ku si Sangkuriang. Tasang geus nalapung Parahu teh tuluy ka mananya euy. Nah teu misalnya kitu teu ti parieus suku eta diurutna ka Mang Sareng atawa ka sahanya euy. Anjing. Ada penasaran berat. Cek aing tong ngabahas eta. Da sia mah ngacaprak ka ituna teh. Teu misalah sia teh Sangkuriang mah. Cokor nage kekeongeun Sangkuriang mah. Nyanya? Nyanyah cenah. Gusti aing ngobrol jeung si Gejul anjeun meni eueuh nu baleg. Ai maneh kunaon Joy? Tingali ngan hulang we anjir jiga nu hilang kehormatan nyaho teh. Beungeut ditekuk kitu anjir. Jiga bangke bangkong nu kageleng ning. Kunaon maneh? Bukan keingetan indung euy ieu teh. Nyakeun we atuh Joy. Almarhum geus tenang di ditu, tong make ejeung ku maneh di beungbeuratan di dia ikhlaskeun. Nu geus maot mah keun we urang ge da bakalan nyusul maot urang ge kabehna ge jelema. Naon nu jadi pikiran jang maneh? Lain kitu. Pancana cek padudung ning kamari keur pangaosan. Anu geus maot masuk dikumpulkeun di padang masyar. Padahal sorangan indung urang ti Sunda. Moal bisaeun bahasa Minangna ge. Tak urang teh ayeuna mun meulina si Padang aik mah tadi diajarkeun ku si Udana euy bahasa Padang, bahasa Minang euy. Please Joy please. Tong pati teuing ditabeuh teuing seteh karempagan eta sirah. Ampun maneh mah. Karunya indung maneh geus maot. Bisi ningali maneh rempag we tuluy anjir eta sirah. Please atuh Joy. Padang Maksar. Lain di Padang di ditu lain. Lain Padang Minang lain. Ampun si ieu anjir rempagna. Asal leuwih-leuwih ti si Casbla sia mah. Karempagan teh. Parah anjir maneh. Hey dulur-dulur kamonesan kadaria urang ngumpul seserian tapi omat ulah sok seri sorangan bisi cenah cek batur jelema edam. Nah iramu ulang ti Mekah euy. Kamari 2 poe nu ka tukang geus di imah urang. Oh, ti mana maneh? Ya sawe tos kuantang kulinting. Kesal di imah euy. Lantang kulinting. Latihan jadi nu burung meureun. Hantek kitu oge atuh. Ya. Urang hayang pangadoakeun geura, cenah doa nu tos baik ti haji mah sok teh diijabah cenah. Doa naon atuh?
pada pasangan iya jomblo yang dira kawin aduh geus bewokan kieu aing cek kawin era engke ku orang didoakeun ke balik di masjid. nya ayeuna we teh kudu baik di masjid ayeuna bik ka ieun ku urang kanyahoan diaminkeun ku urang panen Maneh aing geus boga kahayang ampun teuing. Sok aminkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pasihan babaturan abdi anu ieu nu goreng patut ieu jodoh ya Allah. mun digoreng patutkeun Pasihan anjeunna istri anu salehah ya Allah keunai hapuran oge ya Allah. Ya atunya geus goreng patutnya hapuran cik atuh euy dah hapuran teuing bae urang goreng patut ge aing awe mah ulah nu hapuran atuh aing era atuh Juy Pandit pikireun imah maneh loba tangkalaja atuh mun loba kahayang teh maneh anjir. sih loba ilaja mah Geus we kitu. Wios cenah ya Allah nu hapuran oge. Da seueur tangkalaja di pageureun bumina ya Allah. Kobolkeun ya Allah, engalkeun jodohna ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bah, geus nya. Nuhun Sami-sami.